kumaha mun mata maneh anggar beneran teh di ubaran mah. Kunaon? Ini pajarak teh teh sia teh kunaon sih maneh? Di aing keur nyawa HP anjing di jalan tadi dinya. Jol aya bapak-bapak anjing nubruk. Ieu teh pan anjing nu arah Anjing bapak kitu mah. Sok maneh. Anjing aing tadi nyeri anjing gendam Cirian masa. Pokokna mah tadi bapak-bapak teh make baju oranye di sarama. Gelutan kumaha dari arah deui kalau kitu mah. Kumaha ke bapak aing gitu. Kumaha mimitina eta? Heuh aing keur nyawa HP. Astagfirullahaladzim nya nama di HP geus zaman-zaman budak disiksa ku bapak, indungna. Kela berita naonnya aja guru memperkosa muridnya. Halangan wae cenah. Oh anjing. Anjing kok aing bejakeun sia ka bapak aing, goblok. Oh anjing. Sarah we sok buru gelutan kumaha gelutan deui. Aing bejak bapak aing wah. Itu pan ah. Ayo atuh. Anjing mah bejakeun bapak aing ah. Ayo anjing aing nyari HP goblok. Tapi urang mah mau ngiluannya aing mah rek di ieu heula Ah anjing cemen mana mang teh anjing ah. Cuma anjing ah cemen. Daripada anjing ngurus dikit balik nih oge omongan teh. Teman-teman di piraku urang teh kudu ka Bang Emo kitu nginjem ngiluan jeung ece-ece sebelah. Tang teh bisa kieu meureunnya. Saya berjanji, turutan gubibeuna teh, saya berjanji. Lamun teu mayar teh bakal ieu meureunnya sigana teh ditanggung renteng kitu nya. Karena teh. Aduh aing kabaya. Di sini ulah tepikeun kang nginjem ka Bang Emo, sorean mayarna Gusti Agung. Duh, si paranas ieu. Ini haya haus kia hayang minum. Ih, ka dieu mau cai. Sedap. Di mana tuh akang teh? Minum. Naon minum teh mah cai ya mah Pak kita wudu we mah. Cai minum. Apa cai minum? Ngomong atuh kita tadi. Cai minum gitu. Gimana wae atuh akang teh Tadi teh kontrol kebon langsung nyuntrungkeun budak dan halangan wae kontrol kebon pin kan nyuntrungkeun budak eta budak di kumaha disuntrungkeun dan halangan wae nyawa HP ieu tong itu ka budak batur kumaha mun itu ngontrol bapana moal naon kaayaan kieu moal naon bung aing mah Pan, naon? Aing baca dap. Naon gitu. Ka maneh? Jailan. Jailan geus sok. Aku kunaon we atuh maneh teh lah. Jailan geus ku maneh. Naon we atuh tah. Tah eta sok. Coba lah. Sok man sok maneh. Sok guru. Kadu saya batur saya era. Sok. Tadinya sok. Pan, aku pan heuh bur sok. Wah, itu lain. Itunya. Itu. Yuk buru, yuk. Ayo Pak, yuk kalauna. Kot gitu mah Bang, kot bedegong geus kot. Kolot. Yuk, tuman. Sare Pak, ayo. Ayo buru Bang. ai goblok mirip cangking. Kabur anjing. Si kunyuk dah, para barudak jeung ngapanyur sakala jeung bau naon di cai. Kieu aduh, bau pisan ya bocai naon. Lah, mana? Capek, Pak. Tadi menumpet ke mana? Dipira ieu. Anjing, goblok aing sok ge. Bejakeun teh ya. Ayo. Kumaha mah? Di mana ya? Eta Pak di kebon. Naon di kebon? Tadi abi teh keur nyawa HP. Aya bapak-bapak nu nyurungkeun. Saha? Eta Pak imahna anu aya tangkal gedang jeung tangkal nu jangkung tinggal Pak. Si eta musuh beutan bapak atuh. Oh, Naon eta nu beunang maneh? heuh cangkeng Pak, nyeri teu kuat. Belum teh ngawanianan ka anak aing. Emang bapak wani? Wani deh. Hayu Pak, Ayo. coba. Ayo. Man, hayu sia kan ngajadog. Ah, ngajadog. Allah juk hayu jeung aing nginit. Ayo. Kemana nya salaki teh? Di tanganku aing kan aing teh hanyuk Bang Emo. Mana salakinya? Uli teh ka kebon jeung ka kebon. Aing teh paneangan manehna. Da urang teh lamun tanpa si izin salaki mah urang teh moal di ACC ke teh ku Bang Emo teh.
Salah sih. Ayo bang teh jelema mana lah jeung bapak yang silang teh daging jelema ya. Kela Naon? begitu jelema gitu. Henteu. Mau balik. Kemaran ayo baru dak teh. Pak. Tuh Pak, jelema mana gitu Pak tuh. Itu tuh. Ayo baru. Muka panggih ku aing disik-sik kira, dijen lotek kira ku aing baru dak muka panggih mah kira. Tuh Pak, itu Pak. Tuh. Oh iya jelema mana? Iya. Oh iya, Anjing wawanianan maneh. Nah, ieu masalah naon maneh jeung budak urang? Budak maneh nu nyebol ku cek ompol urang keur sare teh tah. Matakna wara budak manehna tah. Udah apa manehna abi keur nyawa HP disundrungkeun. Geus ana mah sepaling jeung urang lah. Sok dek sieun dek kelut masuk mah mundur. Aduh di dari pantesan sianya masuk ngadu-ngadukeun kolot teh. Salaki aing make diadu-adu sia ku aing. Di babet-babet hiji ku aing. Budak teh sok kayak kamana sia. Tonton tangtung sia. Kawani mah. Duh ampun, ya salaki geus. Ya sia nanaonan teu make gerelut kieu. Geus sia teh balik nanaonan ngalakeun tatangga pisan hirup teh. Koplok nyebutkeun lampir ka aing. Lawan mah. Naon sia teh jadi hayang urusan jeung aing. Sok geut jeung aing. Tong ningali aing inung-inung, tong ningali aing awewe. Da wani aing ka maneh sok.